والقلب السماء نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب So, makanya ulah nyarita teh supaya kadangu itu atas dasar pertanyaan. Ulah sia ayeuna naon simkuring nyarita bisa dianggap simkuring teh naon ngajatuhkeun, ngalemahkeun. Jadi cerita simkuring teh atas naon pertanyaan, jawaban atas pertanyaan. Penanyaana anu kamari naros ngalajenkeun pertarosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan pangarsa guru hapunten abdi ngalajenkeun pertarosan anu waktos homis kamari mung sataacana jazakumullah kualaran nuti payun. Alhamdulillah abdi ngaraos gambang ngaraos tenang kahartos pisan. Alhamdulillah abdi tiasa regreg dina torikoh. Margi abdi langsung nampi ijazah di Syekhuna sanes di Palaputra nujantan Palaputrana anu yakin abdi ka Syekhuna kana kamursidanana mung abdi mundut deui walaran perkawis torikoh anu teu kubul tina jihad naon deui sareng kumaha solusina supados eta torikoh janten kubul. Oke, kali kaduana abdi kantos nguping karena pembahasan pangarsa dina malam khomis anu tipayun perkawis hukum mempergunakan speaker di masjid. Kumaha hukumna anu masih keneh maksakeun padahal anjeunna tos aya anu maparin uninga. Sareng kumaha oge hukumna anu teu acan uninga karena hukumna haramna eta perkara. Sakitu anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian tadi teh alhamdulillah ku jawaban simkuri malah misnu dipayun katarima serta bersyukur hilang rasa keraguan sabab mantena ngagem torikoh tijani teh ti guru anu dianggap ku anjeunna eta guru teh mursid nyata Syekhuna nya almarhum Syekhuna almarhum Al-Falah lanes ti putrana. Jadi sabab eta mah tos mursid beda jeung kadieuna. Jadi nu kamari hatina teu aya pembimbing toriko anu sampai kana makom mursid. Hati teu aya teh sacar hatina langka. Misalnya se-Indonesia teh duka saurang, dua orang di mana di tempatna. Tang menurut ilmu simkuring di Garut sudah tidak ada. Kaya deui mursid seperti Musa pantas dijadikan pembimbing tori cahaya. Sabab kudu luas nonanata ilmuna di salin sakadar luas ilmu kudu luas hati. Luas hati teh leungit sifat ujub, si leungit siap pria
hasud, takabur, kesombongan, gitu. Bodohnya, misarina geus makom kana naon teh ya, takhliyah, tajliyah. Gimana tos takhliyah? Takhliyah kaitun. Gimana geus tahliyah? Tahliyah. Gimana geus tajliyah? Tajaliyah. Gimana geus tahliyah? Mutakhalli manehna. Itu bahasa naon? Bahasa ilmu tasawuf. Di mana takhalliyah mutahalli kadituna. Dina geus ayana takhalliyah mutakhalli tajalliyah mutajalli kadituna. Jadi geus makom si jelema teh makom daya makom abid seperti aranjeun sareng ieu termasuk mudah-mudahan makom abidin ahli ibadah. Can murid ya, tingkat kedua tingkat muridin condong kan ibadah teh condong ke akhirat teh condong ke akhirat teh hartina condong teh lebih ngutamakeun akhirat daripada ngutamakeun eta geus nu ngaranna geus lebih geus deukeut misalna geus sabaraha persen lah teu inget kana dunyana geus sabaraha teu memperhatikan urusan dunya sabaraha tah geus tingkat muridin geus condong teh lamun dina kai mas doyong ka mana doyong ka kulon doyong geus deukeut kana tepungna kana eta geus deukeut ka akhirat teh muridin kitu ngaranna aya tingkat arifin tingkatanana arifin eta arifin eta jadi keur ayeuna teu bisa kuring netepkeun sipulan mursyid bisa kuring diuji heula keilmuanana ilmu cari ilmu teh ilmu adab teh ilmu seperti ilmu nahuna ilmu sorobna ya eta ngaranna ilmu balagohna balagoh teh aya ilmu ma'ani balagoh teh aya ilmu bayan aya ilmu bade eta nu ngaranna bapan balagoh ngaranna kumaha itu ilmu usul fikih ilmu aina fikih hadis mustalah hadis itu tabahur satabahurina we tanu mantes jadi naon jadi mursyid ya sanajan lamun dari saya mudah-mudahan we menurut pantena oge boro-boro urang boro simkuring mantena guru simkuring tengangkeun dirina sebagai naon mursyid tengangkeun murid marah simkuring ieu guru simkuring maca lazimah tabarukan ngalaparo maca ayana naon salat fatih tabarukan ngalaparo barokah itu tak kudu gitu jadi teu mungkin di masalah eta ngan daji simkuring bisa wae mursyid can bisa sampai mursyid bisa kaumna tokoh utama bisa make baju teh baju torikoh tapi can kaukur urang sebagai ahli bajuna nih tabarukan teh baju make baju seperti karyawan kementerian bajuna kitu warnana bisa warna eta dipakai ku rakyat bisa mau dihukum mau bisa bupati dia pakai bupati pakaianna kelirna kitu ngan ulah make naon ini merek bupati merek naon kapten misalnya tentara atawa naon jadi sebutna naon kapten naon lain kapten make baju kapten make merek kapten naon ngaranna kapten naon gadungan jadi ulah tarekat gadungan ulah jadi mana terus teu nyalahkeun loba di Indonesia mah kok terutama nu terbesar di Indonesia tarekat qadiriyah terbesar di Indonesia dulu sampai sekarang tarekat naon qadiri artina loba penganutna
penganut Qadiriyah nganu lebih atas tertinggi dina thariqat sebelum disebut sebelah mah nu tertinggi nu paling dekat karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah thariqat Haddadiyah. Thariqat naon hadda sing apa di thariqat sejarahna atau sejarah Haddadiyah Haddadiyah eta thariqat Haddadiyah ini dina kitab lain sih pun kade ulah mau sungguh melemahkan ulah ngalamun kayak dulu ngalemahkan ngagungkeun thariqat Tijani ulah sungguh oge itiba lain nyahoanan itiba harga ngikuti perkataan urang perkataan teh kudu ngikuti ulah jijireun perkataan saha pelaku saha jadi alus kana itiba daripada naon tidak melakukan kebidaan kudu naon itiba kata urang teh saja coba lihat dina kitab ayeuna gunjang jadi nu paling terdekat karena sunnah Rasul adalah thariqat Haddadiyah itu dia ikut thariqat sunnah keturunan sah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pek wae menurut thariqat ieu pek wae ngan ulah diumumkeun cika kieu sanajan thariqat Bapak Simkuring gurusan thariqat Tijani atuh wantun di Simkuring ngagung-ngagung thariqat Bapak Simkuring guru Simkuring di depan thariqat nu lain bisi jadi perang paikan thariqat jeung thariqat sali adu kekuatan sali adu gelis kadina teh jadi akhirnya adu gelis adu kekuatan hancur sarua jeung adu gelis aya naon DPR atau kementerian recok cecok kartina silih naon silih bacok kadina jadi thariqat ulah perang thariqat mah teh gitunya thariqat mah perang da kitu ibarat paham deh menang baju ngan anu mere bajuna nu ayeuna ngabimbingna lain askeun ke mursyid oge deukeut teh atuh ka saha ka mursyid deukeut teh ka mursyid deukeut misalna anu siap diasah ku eta mursyid teh siap dinaon diasuh artina ge dibimbing jang kitu jamaah thariqat teh jang tak kitu si mursyid teh dibimbing diasah diasuh teh deket jeung asuh bakal bawa tah eta solusina mah kitu naon simkuring pangna teh kabul rasa simkuring tah mah apa sasaha mah bahasa sama nya mah teu bisa maksakeun ulun yakin ka simkuring eta mah rek yakin percaya ka simkuring heung rek henteu teh naonna ngan tetep bakal jadi naon-naon kenna kenapa teh cek simkuring indallah bakal jadi naon-naon di mana teu percaya teh hasud ka simkuring di mana nyapelekeun ka simkuring tah eta bakal jadi naon-naon ngan ditibadi teu bae percaya teh simkuring moal dendam nu kadul percaya kan percaya ka simkuring mah bekah irung simkuring mah anger kieu sabab carita simkuring pikarosin Allah cerita Allah pikiran Allah hartina menuju ridho Gusti harokat sakanat daya di ibatinya perhidup Allah seadanya simpulnya perkataan orang bakal perlu pasti perkara seperti seadanya nah jadilah jadi mau bisa dipaksakan nyaho kanyaho simkuring nah jadi tadi tina jihad kan kade ulah ayeuna penanya yang sampai detil-detilna kesalahan ulah jadi ngobarkeun kesalahan pihak ulah simkuring mah ulah ngan imahnya sabab kanyaho simkuring dina thariqah Tijani nu ayeuna kacampuran kekeruhan tapi bisa solusina supaya jadi teu keruh kudu nu teh kudu islah damai jeung darul muwa eta damekeun kasalahan simkuring mah muga-muga kasalahan moal ngajukeun kasalahan moal teu kudu dibuka dina umum engke
Beli teteh pangnak itu teh apal kasim kuring, tak apa kasim kuring, tak apa perilaku gitu teh berbahaya mata nimbulkan dicabut nyawa tadi tuna jadi suul khotimah. Jadi batak simkuring di baheula sampai ngomong simkuring segera gara istibroan segera ada kabur maut malak ijal geus ngadeukeutan tah sekalian simkuring segera ustad mau disebut nih udah bawa ustad nu di kampung ieu ajengan kampung ieu segera gara istibroan. Nasim kuring lamun datang ka simkuring siji bakal dinasehati, kadua bakal disugahan, kaopat, katilu lamun jauh bakal dinaon diongkosan. Deket oge diongkosan karena naon teh kanyahan teh mau dendam mau ngewa gara umumkeun ka jamaahna salah perilaku kitu teh. Eta tidinya asana boga perilaku anu matak nimbulkeun Sayyidi Syekh Ahmad Al-Hajjaj Benu. Kata Sayyidi Syekh Ahmad Al-Hajjaj, bila mana nu ngaku thariqat kami manehna mendengar perkataan kami sahanu nyekel thariqat kami ke di akhirat moal dihisab moal diadab tuluy manehna ngalakukeun perilaku perbuatan maksiat maka eta si jelema nu ngaku thariqat Tijaani ngalakukeun perbuatan maksiat maka dicabut thariqatna. Maka mati kufur. Mati kufur ayeuna komoli hasud ka simkuring dolim ka simkuring hianat ka simkuring nutup perjalanan simkuring atuh komo eta batu gunung ge kan semplek tuh naon arti gunung semplek gunung gede ka baheula tahu sabarata tara jadi masjid rata imah anu benci ka kuring rata kabeh tapi masuk ngaji ka dieu selamat kabeh eta kudu pikiran geus meuni perilaku kitu hianat ka kuring hianat dolim ka kuring terjadi gitu teh ciri benu Allah Subhanahu wa taala gitu eta salusina kudu damai jeung kuring datang ka kuring istibroan bahwa murid-murid sampaikan ke murid-murid harus siap diasah harus siap silakan ya kuruki kudu siapan bahwa lagi gitu kade cengan kuruki mau thariqat teh sabuy kuruki mau thariqat teh malah karakana dan ada kieu kan gitu dianggap si kuring teh naon beureun polos padahal cerita si kuring bener naon menyalur nyambung ka guru-guru nyambung malaikat nyambung ka Gusti Allah gitu, istri solusina gitu teh, itu barangnya kalau gitu, tapi dia tidak jat eta ngantong hayang kumaha dos entong, muga-muga we si meunang hidayah barantena, tong hayang dibukakeun kieu nantong, daek teh boga ilmu, keku ilmu jadi pribadi na bakal digedoran, berpikir